yang dipuja, gaun merah seksi yang menggoda. Hati mekar tumbuh rasa cinta, Larissa sayang belahan jiwa. Kau satu-satunya yang ku cinta, kau satu-satunya yang ku cinta. Senyumanmu memikat hatiku, takkan ku lepas tanganmu. Ku kecup hening penuh rasa rindu, ku belai rambutmu kerinduanku. Ku peluk dirimu rasa cintaku, ku peluk dirimu rasa cintaku. Larissa, Larissa, wajah cantik bagaikan bidadari. Jangan pergi dalam mimpi, begitu indah cinta suci yang abadi sepenuh hati. Ku selalu mencintai. Romantis, oh romantis, rasa sayang bersamamu. Ku tak ingin pisah darimu. Larissa sayang, ku rela menantimu, cinta sejati pasti abadi bersamamu. Wajah cantik bagaikan bidadari. Jangan pergi dalam mimpi, begitu indah kisah cinta suci yang abadi sepenuh hati. Ku selalu mencintai. Romantis, oh romantis, rasa sayang bersamamu. Ku tak ingin pisah darimu. Larissa sayang, ku rela menantimu, cinta sejati pasti abadi bersamamu.
baheula kiwari geus ngabukti lalakon sang kuriang kaleren kota Sumedang aya bendungan Situ Cipanas nu mere kahirupan desa Cibulu dusun Pandai jalma nu harane muda-mudi balawiri hoyong terang bendungan Cipanas endah kacidangan pamandangan mata mas curcor caina anu heran loba pengunjung di mana-mana nu daratang hirupna kajumpona sagalana kenyataan caina heran laukna beunang caina heran laukna beunang mancarang panah poe nu jadi saksina carita baheula kiwari geus kabukti lalakon sang kuriang kaleren kota Sumedang aya bendungan Situ Cipanas muda-mudi
perang peti arusaha ngabela keluar kita rakyat anu sabirulungan kesenian Sunda mata kenang kanu mana jalan nu aralus wanguna di mana-mana kota angin ayana di Majalengka nu ngagelebuk tebakana dang daun tatang kalang royang ngagupayangan gambaran urang sangkan hirup ke dasar oleh Majalengka tos kasohor ka mana-mana kakoncara loba pisan wisatana lapang udara ayana di Kertajati Majalengka kota rahasia. Panon poe nunyangan sakabeh alang perang penting arusaha ngabela keluar kita rakyat anu sabirulungan kesenian Sunda mata kenang kanu mana jalan nu aralus wanguna di mana-mana Majalengka tos kasohor ka mana-mana kakoncara loba pisan wisatana lapang udara ayana di Kertajati Majalengka kota rahasia kota angin ayana di Majalengka nu ngagelebuk nebakana dang daun tatang kalang aroyang ngagupayangan ngelingan urang sangkan hirup ke dasar oleh Majalengka tos kasohor ka mana-mana kakoncara
kota raharja kota angin ayah ngaji Majalengka nunga gelembung nebakan adang daun takang kalan aroyang upaya gambaran ulah sangkan hirup ke dasar oleh sangka mangentis kumisna mani ipis menyisiran rambut bari ngalui ngaku kasep suraseri jika anu manis rayuan cintana manis romantis nu kasep jeung mang entis jauh beda tipis embung kaelek sok hayang anu gelis rasa maneh payu ka awewe manilaris mun ditolak cintana tara lumengis usaha mang entis dagang cikopi manilaris anu maleser nanga loba awewe nu gareuli tekaop nempong ping-ping bulu bitis hate mantis paranas tiris mantis ngadiukan sentati ciamis kukurudung sarung bari nginum teh manis pas dirabak awak
cipruk manita riris mangandis ceri kejadi anu gelis. Pengkolan Pasir Bogor aya rumah makan warjan unikmat rasana pasakana raos pisan tempatna merenah raresi bisa betaheun pelayan rarama budi basana sopan santun salian rumah makan aya oge bengkel mobil material sareng warjan hiu tempatna indah waas pamandangana nu ayana di Pengkolan Pasir Bogor pinggir jalan raya legok Conggeang Desa Cibereye Kabupaten Sumedang terkenal rumah makan warjan kemana-mana masakan Sunda ciri khas Sumedang seueur menuna pasakan segala ayah harga murah meriah matak nikmat dituangna rame pengunjung loba nu daratan hoyong terang tuang leut balaketrakan sempal guyon gogon jagang di rumah makan warjan ku nikmat citra rasana luar biasa moal aya duana Pengkolan Pasir Bogor aya rumah makan warjan ku nikmat rasana pasakana raos pisan tempatna merenah raresi
bika betaheun pelayan rarama budi basana sopan santun salain rumah makan aya oge bengkel mobil material sareng warjan hil tempatna endah waas pamandanganna ayana di pengkolan pasir Bogor pinggir jalan raya legok cenggeang desa Cibereye Kabupaten Sumedang terkenal rumah makan warjan kamana-mana masakan Sunda ciri khas Sumedang seueur menuna pasakan sagala aya harga murah meriah matak nikmat ditungtungna rame pengunjung loba nu datang hoyong terang tuang leut balak kecerakan sempal guyon gogonjakan di rumah makan warjan ku nikmat citra rasana luar biasa moal aya duana sisi jalan raya loba pisan matak nimbulkeun wabah di panyakiteun padu bae miceun di walungan balu karena bisik mawa kabanjiran masa bodoh zaman jiwari jalmana geus poho ngajaga lingkunganana sabun dereng tempat maranehna ngalayah galakan di mana-mana kapanasan kahujanan kaiuhan kalakai maruragan katebak angin ngalayah di
solokan jeung diwalungan babarengan nyapukeun bagian tina keimanan bodoh jamang diwari jalmana geus poho ngajaga lingkunganana sabundeureun tempat maranehna kalakai nalaya di mana-mana kapanasan kahujanan kaiuhan kalakai maruragan katebak angin ngalayan di puruan disolokan jeung diwalungan babarengan nyapukeun bagian tina keimanan kalakai sapukeun sama jalengka sangkan raresik tempat endah katidak tentrem ayeuna sauyunan sabilulungan rahayatna kamajuanana Majalengka kota raharja bagus rangin tokohmu kasohor linuhung ku pangaweruh jeung pangar ku pangabisa nanjeurkeun sumanget juang bareng
sasak bereng mentaskeun kasalamatan bendungan rentang pangkalan pari nu jadi saksina mere ciri tapal batas Majalengka kota Raharja. Kecamatan Jati Tujuh Tangguh tentram agamis unggung harmoni rahayatino gotong royong sagalana Rajang Bandara Kertajati Kasor Mangga Seret Teguna Subur makmur tatanem kacanak hasilna dihapit buaya sareng Cipelangan kakoncara loba pisan wisata loba pengunjung di mana-mana ciri khas sadaya salah sahijina Dindang Presto dengan pulang
di mana-mana memogan ciri khas sayangan salah hijina Mindang Presto Ganegan Kulongo. Ayo. Mana itu emang lah? Kayak air mancur bundaran Baribis. Ayo. Aku nyanak aci sela. Ayo Pak. Ayo. Para remaja Majalengka Amprang di bundaran Baribis ngadakan cinta jeung manehna pinuku rasa hemangan jeung katresnan salawasna urang Baribis nu gotong royong ulama inuhung ku pangarti nu masihan ilmu agama sang kancaan jalan kehidupan sapanjangna ibadah ka Gusti Allah. Naon Pak? Di bundaran Baribis teh. Ya, Bapak Haji oge betaheun dagang di bundaran Baribis. Ngomong tukang nasi goreng mah dimimiti. Sing saruknya sing maraju. Oh, kan. Bundaran Baribis air mancur sabundaran nangan para pedagang nasi goreng laris roti bakar pajeng si kopi tutut laris pisang desa Baribis kiwari gelis pinuku wangunangan jeung perumahan jalan lingkar alus mata kebeki payus Majalengka kota Raharjang. Wih Pak, wih.
Bapa rasa karunya kanu jadi anak sing pinanggi bunga kebahagiaan milik rezekina Aindung Bapa cimatanu manjur kepegat-pegat kangge diri urang aindung Bapa cimatanu manjur kepegat-pegat kangge diri urang ya Allah nu mere pitulung ngajaga ngariksa ya Allah nu mere pitulung dina sagalana benghar hati benghar harta digampangkeun sagalana kangge urang sadaya hirup di alam dunya aindung Bapa rasa karunya kanu jadi anak sing pinanggi bunga kebahagiaan milik rezekina aindung Bapa cimatanu manjur kepegat-pegat kangge diri urang aindung Bapa cimatanu manjur kepegat-pegat kangge diri urang ya Allah cimata indung Bapa ibarat umpar kahuripan ya Allah cimata indung Bapa ibarat umpar doa anu manjur hampura kuring hampura can bisa mulang tarima hampura kuring hampura can bisa ngajungjungkeun bahagia